Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sumanget enjing kasadayana, wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha dararamang siswa-siswi ibu sadayana? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Sareng kedah sumanget dina pangajaran dinten ayeuna, komodi pengajaran daring ya sapertos kieu. Tah dinten ayeuna urang diajar ngenaan materi guguritan. Di pertemuan sateacana atos dibahas materi ieu secara singkat, tah dinten ayeuna urang bahas secara detailna. Tapi sateacan mulai kana pangajaran, leuwih hadena nya, leuwih saena hideuk kedah maca doa heula samemeh diajar. Sok ayeuna baca doa heula, saatos baca doa hideuk siapkeun alat tulis sareng kosongkeun heula pikiran kanggo narima materi dinten ayeuna. Sateacan lebet kana materi inti, ibu bade ngajelaskeun heula kompetensi dasarna sareng tujuan pembelajaran di materi guguritan ieu, tapi ibu bade ngangge bahasa Indonesia supados teu kagoknya. Jadi untuk kompetensi dasar di materi guguritan ini yang pertama 3.5 yaitu mengidentifikasi bentuk, struktur, kaidah, dan aspek kebahasaan guguritan yaitu pupu durma dan mijil. Kemudian yang kedua 4.5 yaitu mengekspresikan guguritan, pupu durma dan mijil dengan memperhatikan ekspresi dan teknik vokal. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, siswa-siswi ibu diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk, struktur, dan unsur kebahasaan guguritan, pupu durma dan mijil serta dapat mengekspresikannya. Seperti itu ya. Mikawanoh guguritan, tah aya nu terang teh sateacana kana artina guguritan teh naon sih? Hidup di SD pasti atos diajar kana pupuh. Pupuh teh nu kumaha, cara nembangkeunna kumaha, terus wawacana kumaha. Tah pupuh teh nyaeta salah sahiji karangan anu aya dina wangun guguritan. Jadi naon Bu artina guguritan teh? Guguritan nyaeta karangan anu ditulis dina wangun pupuh. Kulantaran teu panjang, biasana mah ditulisna ngan dina hiji pupuh. Jadi henteu gonta-ganti dina wawacan pupuh eta. Contohna pupuh durma, pupuh mijil sareng nu sanesna. Seueur nya mungkin urang jelaskeun. Tah dina buku paket kamari dina pertemuan anu sateacana hideuk dipiwara ngarangkum naon wae anu disebatkeun guguritan teh. Salah sahiji contohna naon? Tah pupuh durma salah sahiji tembangna nyaeta persib anu kuring. Terus pupuh mijil contohna adat jalma. Tahnya kulantaran ditulis dina wangun pupuh, tangtu hideuk kudu nonohan atawa paham karena patokan-patokan pupuh anu ngawengku guru lagu, guru wilangan jeung jumlah padalisan dina sapadana. Bu, upami guru lagu teh naon? Guru lagu nyaeta sora tungtung dina unggal padalisan atanapi upami dina bahasa Indonesia nama huruf vokal ciga a, i, u, e, o di akhir kalimat. Ari guru wilangan, tah guru wilangan mah nyaeta jumlah engang dina unggal padalisan atawa suku kata di setiap baris. Jadi urang moal wakatiasa nembangkeun atawa nulis guguritan upamana urang teu acan apal karena patokan-patokanna naon wae. Jadi anu matak teu aya salahna upama ayeuna urang medar heula ngeunaan pupuh samemeh nembangkeun atawa nulis guguritan. Sapertos anu tadi ku ibu dijelaskeun, pupuh teh seueur jenisna nya. Aya 17 ku ibu bakal dijelaskeun sababaraha pupuh mulai tina watek sareng patokan guru wilangan jeung guru laguna. Anu kahiji sok hideuk perhatikeun nya. Nu kahiji aya pupuh kinanti. Hideuk pasti teu asing lah nya ngadangu pupuh ieu mah soalna di kelas 7 atanapi SD atos diajarkeun. Budak leutik bisa ngapung, tah eta salah sahiji contohna. Tembang tina pupuh kinanti. Anu jadi watekna nyaeta ngagambarkeun rasa nganti-nganti atawa kahariwang. Guru wilangan jeung guru laguna aya genep padalisannya lagu 8U, 8I, 8A, 8I, 8A sareng 8I. Tah jadi ieu anu jadi patokan dina pupuh kinanti. Nu kadua asmarandana. Asmarandana pasti hidup tos tiasa ngartikeun nya tina sebutanna oge asmarandana. Aya kata asmara berarti nggambarkeun rasa
mika cinta, rasa cinta kanya tah eta anu jadi watakna. Patokanana guru lagu sareng guru wilanganana nyaeta pada lisan kahiji 8i, kadua 8a, katilu 8e, kaopat 8a, kalima 7a, kagenep 8u, katujuh 8a. Tah eta guru lagu jeung guru wilangan dina pupuh asmarandana. Anu katilu pupuh sinom watakna kumaha nyaeta ngagambarkeun rasa gembira atawa rasa nyaah. Jumlah pada lisanna aya salapannya upami telapat salapan 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i sareng 12a nya. Muhun berarti aya salapan pada lisan. Naon bu anu dimaksud ku 8i 8a eta teh? Tah eta anu disebut guru wilangan jeung guru lagu. Nyaeta tungtung sora anu diakhiri ku huruf vokal a, i, u, e sareng o. Ngartosnya. Terus anu kaopat nyaeta dangdang gula. Naon anu dimaksud ku dangdang gula? Watakna nyaeta ngagambarkeun katentreman, keagungan atawa kabagjaan. Anu kalima mas kumambang nyaeta watakna ngagambarkeun rasa kanyeri atawa nalangsa. Terus anu kagenep pucung, tah upami ieu mah watakna ngagambarkeun rasa kareuwas atawa wiwirang, rasa kawiwirangan. Terus anu katujuh, tah ieu mah anu katujuh sareng anu kadalapan mah inti tina materi urang ayeuna nyaeta pupuh mijil sareng pupuh durma. Anu jadi watak pupuh mijil nyaeta ngagambarkeun rasa kasedih, tiiseun, cilaka atawa bingung. Anu jadi patokan guru wilangan sareng guru laguna nyaeta aya babaraha pada lisannya urang sebatkeun nu kahiji 10i, anu kadua genep a, anu katilu 10e, anu kaopat 10i, anu kalima genep i, anu ketujuh genep u. Berarti patokanana pada lisanana aya 7. Tah eta anu jadi patokan tina pupuh mijil. Terus pupuh durma. Pupuh durma mah watakna lebih ka nafsu nya, ngajak pasea, ngajak ribut, nantang. Tah guru wilangan sareng guru laguna urang etangnya ti pada lisan nu kahiji aya 12a, anu kadua 7i, anu katilu genep a, anu kaopat 7a, anu kalima 8i, anu kagenep 5i, anu ka-7 7i. Upami telepatnya eta aya 7 pada lisan. Kin bakal dijelaskeun lebih detail deui sareng urang diajar nembangkeun pupuh mijil sareng durmana kumaha. Teras anu kasalapan nyaeta pangkur. Anu jadi watakna nyaeta ngagambarkeun rasa kakeheul atawa rasa kalumampahan. Anu ka-10 magatru nyaeta ngagambarkeun rasa prihatin atawa lelucon. Anu ka-11 ladrang. Tah ieu mah bebanyolan nya ngagambarkeun banyol atawa heureuy dina kata-katana. Nu ka-12 balakbak nyaeta ngagambarkeun bobodoran atawa pikaseurieun. Anu ka-13na gurisa. Tah ieu sami nya sapertos tadi magatru aya leluconna. Anu ka-14 gambuh. Tah ieu mah ngagambarkeun rasa kabingung. Anu ka-15 wirangrong sami sapertos tadi balakbak ge nya sareng anu ka-16 lambang. Ieu sarua ciga balakbak bobodoran jeung pikaseurieun, tapi anu lambang ieu mah leuwih mijah pupuhna. Anu terakhir jero demung nyaeta ngagambarkeun rasa kaduhung jeung rasa hanjakal. Tah tina sadayana pupuh nya anu 17 eta unggah pupuh miboga patokan anu watakna beda-beda. Jadi tentu carana oge, cara nembangkeunana, cara nulisna bakal beda-beda. Nu penting hidup apal patokan sareng watakna. Pasti hidup tiasa nyerat sareng nembangkeun lagu atawa pupuh eta. Tah ayeuna urang mulai medar patokan pupuh durma. Pupuh durma dina sapadana teh diwangun ku 7 pada lisan. Tadi ku ibu tos dijelaskeun nya sateuacan ieu aya 7 pada lisan. Guru wilangan jeung guru laguna. Nu kahiji pada lisan kahiji 12a, pada lisan kedua 7i tiasa hidup baca di layar. Tah upami ieu mah contohna anu judulna Persib anu kuring anu kamari di piwarang ngarangkumnya. Urang pedar heula ieu dina suku katana tawa jumlah engangna aya 12 atau henteu urang etangnya u, rang, sun, da, mi, ka, nya, ah, mi, ka, cinta. Nah, leresnya aya 12 jumlah engang, aya 12 suku kata.
Teras nu kaduana dedeh geget ka Persib eta jumlahna aya 7 engang diakhiri huruf I nya vokal I. Anu katiluna dipuji dipuja eta aya genep jumlah engang atau jumlah suku kata diakhiri ku huruf A, vokal A. Anu kaopat Persib nu sarerea eta aya 7 nya. Jadi jumlah engangna 7 diakhiri ku huruf vokal A. Terus anu kalima kedah 8i. Huruf akhirna I jumlah engangna kudu aya 8. Urang etang Persib nu kuring nu abdi. Benernya leres eta aya 8i. Anu kagenep 5i kedah 5i. Coba urang etang nu urang Sunda. Leresnya 5 jumlah engang sareng diakhiri ku huruf A. Cigana I lepat nulis ya ibunya kedahna 5A atau 5I. Terus anu ka-7 eta jumlah engangna kedah aya 7 sareng akhiran vokalna kedah I. Nu uwing nu silaing. Leresnya tah eta anu jadi patokan dina pupuh durma. Tah ayeuna urang nembangkeun salah sahiji contoh ti pupuh durma judulna Laras Degung, tapi sataacana berhubung ibu sanes anu tiasa nembangkeun pupuh jadi saayana nu penting hidup gaduh gambaran. Di mana panjajah pada marudah lantaran dikritik ku ahli negara yen eta lempah jahat tetapi kalamu dik ambek-ambekan dasar nu buta tuli. Tanya sapertos kitu kurang lebihna hidup tiasa pilarian deui di mana wae di YouTube atanapi mama hidup tiasa nembangkeun pupuh ieu mangga diajar sareng mama atanapi saderek atanapi rarancangan aya nu tiasa mangga diajar milari ilmu mata kedah sareng ibu wae nya tinu sanes oge tiasa. Nu penting anu jadi inti hidup kedah hafal kumaha wae anu jadi patokan sareng watekna si pupuh durma ieu. Watekna nya eta ngagambarkeun rasa kaambek sumanget atawa gede hate tah dina tiap-tiap padalisana atawa garis atanapi guru wilangan sareng guru laguna aya 7 padalisan kan atos dijelaskeun di payun jadi hidup terus tinggal naon namina teh baca deui pahami deui naon anu dimaksudku pupuh durma. Jadi upami mungkin di piwara ngadamel pupuh durma hidup tos tiasa ngadamelna tinggal naon namina teh ngaluyukeun eta si guru wilangan, guru lagu sareng jumlah padalisan di setiap sapadana sareng watakna kumaha. Tah, ayeuna urang medar patokan pupuh mijilnya kumaha wae tadi atos ku ibu dijelaskeun saliwat guru wilangan jeung guru laguna aya genepnya eta anu jadi patokanana. Ieu contohna sami sapertos anu tadi pupuh durma dina buku paket. Sifat jalma adat masing-masing tah eta aya 10 jumlah engangna sareng diakhiri ku huruf vokal I. Saterasna tiasa hidup baca di layarnya jadi anu jadi patokan dina pupuh mijil nyaeta tadi watakna teh nya kasedih, cilaka sareng bingung. Sareng ieu guru wilangan jeung guru laguna kedah aya genep padalisan. Aduh Gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka kesrek reka sepuh parantos ngusir tak kabur sareng tir teka nundung sepuh. Tah sapertos kitu cara nembangkeunana
nya eta contoh hidup tiasa pilari oge nadana cara nyanyina kumaha di YouTube di Google pasti aya anu jadi patokanana kedah anu ku hidup kacangkem atau ku hidup pahami teh nya eta upami bade nyerat atau ngadamel guguritan pupuh mijil hidup kedah hafal dina patokanana naon teh nyata dina guru lagu sareng guru wilangan nyata aya genep pada lisan naon wae nu kahiji kedah aya 10 suku kata atau 10 engang diakhiri ku huruf vokal i nya 10 i genep a 10 e 10 i genep i sareng genep u tah eta nu jadi patokanana dina pupuh mijil. Tah ayeuna urang nulis guguritan tadi atos dijelaskeun patokan-patokanana watak-watak tina pupuh durma sareng pupuh mijil teh kumaha ayeuna tinggal prakna hidup ngadamel guguritan tina pupuh durma. Guguritan teh nyaeta karangan anu diwangun ku pupuh teh nya terus dijelaskeun tadi. Jadi mun hidup rek nyieun guguritan teh kudu apal kana patokan-patokanana gampang terus dijelaskeun tadi ku ibu tinggal ngadamelna ayeuna mah. Jadi ayeuna hidup kedah ngadamel guguritan tina pupuh durma. Jadi hidup ge kudu apal heula kana guru lagu, guru wilangan jeung jumlah pada lisan dina sapadana anu aya dina pupuh durma. Malahan eusina ge kudu diluyukeun jeung watak pupuhna. Tadi watakna teh naon wae? Pinapsueun nya ngajak gelut, tapi aya anu leuwih penting nya eta sumanget anu ngagedur. Tah eta anu jadi watak utamana. Terus utama namanya upami eta rumpaka guguritan teh rek dipake dina tembang atau diwawacan ngan keur saheulaan ayeuna mah ngeunaan watak pupuh mah ulah dikekehkeun teuing jadi henteu pati diutamakeun sebenarnya namanya anu ayeuna kedah aya mah kanggo nulis guguritan mah nyaeta hidup bisa nyieun guguritan anu luyu jeung guru lagu, guru wilanganna jeung jumlah pada lisan dina sapadana. Jadi aya tugasnya kanggo dinten ayeuna ngadamel guguritan pupuh durma. Kedah disaluyukeun jeung guru lagu, guru wilangan jeung jumlah pada lisan dina sapadana. Watakna nyaeta sumanget anu ngagedur teh. Mung sakitu wae pembelajaran kanggo dinten ayeuna. Ibu ngaharapkeun siswa-siswi sadayana tiasa ngiring mempelajari materi ieu kulantaran seueur anu tara ngiringan anu ngirimkeun tugas ge eta deui ku ibu terus dicatet saha anu aktif saha anu jarang lebet karena pelajaran atanapi anu can pernah ngirim sama sekali di semester awal ieu terus ku ibu dicatet. Jadi sebenarnya namanya pinter teh sanes kanggo batur tapi kanggo urang sorangan gitu. Jadi ibu harap kalian bisa lebih baik lagi untuk pembelajaran model daring seperti ini ya. Tah upami kitu cukup sekian tugasna dikerjakeun sareng dikumpulkeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.